aing duh. Gitu. Nah, dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatoan anu aya di alas Brenggan tinggal salah. Tuh. Eta panyarangna teh. Naon sabab? Sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara asina tapi tetap di negara asina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aya di alas Brenggan tinggal salah. Untung OJK. Ada acara-acara Gitu. Mandiri mang menghirup. Hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek.